Lain bima asok kepikiran baik teh. Pikiran naon? Tiang listrik karunya nangtung be atuh kali-kali mah diuk ngagoler merencangkeul. Mau di ari peuting heg hujan geuningan mun eta tiriseun nya besok hayang injeman jaket Sakalian we payungan atau tiang listrik ku bibi. arek tir Ya, ai bibi kapi naon akhir ka tiang listrik nepieun ka perhatian kitu dulur. ih kan tiang listrik hareupeun bibi terus unggal peuting unggal poe malah mah tete tetangga tuh ada deket arunya. Ya bi, ai bibi tadi sahur teu? Hah, sahur teh ieu nepikeun ka ngacaprak ieu eta kana tiang listrik eta anjir. Sahur malahan sahur di dinya deket tiang listrik da karunya. Anjing. Moal mah. Ka tiang listrik ieu nepikeun ka di pikiran bibi aing eueuh nu leuwih penting bi. Ampun Gusti. Mang, arek miluan mah balap ngadahar karung. Anger, ini si iya ingin sasab informasi. Ya, di mana-mana ge balap karung teu make jeung di dahar jay. Rek saha pesertana atuh ai maneh ngahakan karung. Sagalak-galakna mau amang can pernah nyaksian mau ngahakan karung jay. Komo jelema meureun aya ajay. Nya meureun mang eta balap karung. Lamun balap karung oh pasti aya. Gede sih amang hadiahna 10 juta. Nah, wah aing nyawa sih marek ngeprank aing pasti. Pasti sih ya banyak setarna cenah ti alun-alun Ciamis, eureun di alun-alun Baghdad pasti na gitu sih ya. 10 juta gitu mah. Wah anjir mah ngiluan aing. Kadar si bulak balik mang 15 meter jarakna. Monyo 15 meter anjir hadiahna 10 juta. Aduh anjir. Ngan dina jero karungna cenah disian orai kobra 2. Anjing. Ya, cek aing geus sih baja. Ya iya. Ya, mun urang ngiluan nepi finish jengker atuh si teh. Kocok orai kajai, ai manis sok lieur anjir. Kira ge 2 siki mang, sagede-gede jempol suku. Please jai. Orai kobra najan sagede cingir oge si teh najan sagede cingir henteu kudu 2 siki sapotong weh. Modar sini pacok orai kobra mah. Ai si ieu kumaha anjir pikiranna kana orai kobra si ieu. Jengker kajai gitu dah. 10 juta naonan. Sudah kuat. Mau ayah hayam paraban san. Ai bibi. Ya bi, sagalak-galakna maung anu huntuna reges, bibi can nanepokan mau ngakan ban beca. Komo ieu hayam ngan saukur pamatukna. Teu moal terakeun murak ban mah bi. Tapi heueuh nya. Mun ku heueuh tadi geus.